Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hafidhun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayat. Pengatur waktu sakusim kuring dihormat bersama saguna setempat anu sami kusim kuring dihormat, para ibu, para bapak hadirin jamaah pangaosan. Alhamdulillah dina wengi Senin anu ayeuna sakumaha biasa urang sadaya nyumpinan kana tempat pangaosan anu rutin dilaksanakeun sasasi sakali. Mugia rutin nasupi kana tempat pangaosan sejanten wasilah hasil ilmu anu manfaat. Anu kusabariah ilmu manfaat biasa melaksanakeun amal sakumaha mistina, sakumaha anjuranana miwala amal. Sabab dijieun ku Allah teh manusia jeung jin pikeun ibadah ka Allah. Ibadah teh dengan kata lain amal. Yang mustahil amal wujud lamun teu aya ilmu, jeung mustahil ilmu bisa wujud lamun teu aya thalabul ilmi. Jadi prosesna nepi kana amal teh kudu neangan heula ilmuna. Maka lamun seuk aya istilah tong turun ngaji digembor-gemborkeun teh tong keueung. Sabab sok sanajan bahasana jika dibagi sapira atau ngaji hikmah nama badak dan mustahil wujud amal lamun ta'ala. Al ilmu thariqun ilal amali wal amalu thariqun ila ilmil laduni. Ari ilmu laduni teringkes nama amalna diikhlaskeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Boro-boro jalema anu boga ilmu, nu boga ilmu oge amalna cancantenan ditarima ku Allah. Al-alimuna kulluhum halaka ilal alimun amilun. Nu boga ilmu oge kadang-kadang cilaka, kecuali jelema anu ngamalkeun kana ilmuna. Nu ngamalkeun kana ilmuna oge cilaka ilmu lisun, kecuali ikhlas. Maka bahasana tilu ilmu, amal, ilmu laduni. Ku Imam Ghazali mah jelema nu amal teh nu ibadah teh bisa sukses ngaliwatan 7 gunung, 7 tanyakan, 7 aqobah. Pertama aqobatul ilmi, tanyakan ilmu. Sakumaha nu neme dibahas. Jemare ibadah kudu boga ilmu. Pikeun boga ilmu teh eta teh sawajem yang hareupan gunung jantu. Sanajan dibuka pengajian teu kabeh teh hayang ngaji.
Maka disarupakeun kana Aqobah besok Korea nanya. Keur nanya jalan balik halus keur mahrumpil kusuk hujan. Leueur nanya naon. Maka disebut teh Aqobah, tanjakan elmu. Artina moal sukses urang ibadah nepi ka luhur gunung lamun eta tanyakan kudu di mana. Anu kadua aya Aqobatut taubat. Pangna jadi nomor 2 sabab mustahil wujud tobat lamun teu make ilmu. Ari tobat teh kapan tina taba di makna ada balik. Jelema nu tadi narek ini ka Bandung nepi ka terminal Tasikmalaya ado naik mobil jurusan Cirebon. Pantenya mu acan ada kagok tuluy kami lupa tujuan lagi bade ka Bandung kalah beras ka Cirebon sasar. Nu tobat mah nuluykeun ka Cirebon pasti balik deui. Maka karan tobat cek bahasa mah apal lengkah nasalah tong dituluykeun dina salah atuh buru-buru balik. Urang jalan nu di lempangan ala siratir rahmaniyah disebutna. Tapi ngadon nyimpang karena ala siratir syaitoniyah. Karena siratin nafsaniyah. Tong dituluykeun dari tujuan eta. Kan lamun nyimpang tong gege ngaranna oge jelema aya potensi pikeun nyimpang kana jalan nafsu, aya potensi pikeun nyimpang kana jalan setan. Da aya ilmu atuh moal tuluy di dinya balik deui kana ala siratir rahmaniyah. Maka tanjakan kadua Aqobatut tobat. Tobat teh berat. Aya rukunna. Rukun tobat teh lamun disunahkeun mah moal sah tobatna jelema kecuali kapigawe rukun. Jika teu sah salatna jalma lamun teu pigawe rukun salat. Azumu arkanit tobat pang gede-gedena pang penting-pentingna rukun tobat teh anakmu hatena langsung. Saperti pang badag-badagna pang penting-pentingna rukun haji al-wuqufu bi Arafah. Maka sok aya al-hajju Arafah. Haji teh wukuf di Arafah. Eta teh pang penting-pentingna rukun haji. Lain saja teu penting da rukun mah kudu dipigawe. Ngan aya nu leuwih batan nu sejen disebutna wukuf di Arafah. Lain saja teu penting dina tobat tapi nalangsana hate kusabab ku Allah digumrahkeun dina pagawean dosa nepi ka bijil khauf aya rasa sieun ku Allah tina migawe dosa eta nu paling penting. Maka jelema anu karek naekan tanyakan ilmu naekan tanyakan tobat 5 ditanyakan ka ditu no. Maka beda prosesna. Ari kakarek arek mah aya kakarek geus boga ilmu mah tuluy tobat. Da nyaho ieu teh salah. Urang tobat tina kasalahan. Raruas cek salah. Tapi lamun tanyakan 7 geus kaliwatan kabeh aya jalema nu nepi kana makom teu leuwas sanajan migawe dosa. Sahaja jelema nu teu reuas najan kalakuanna ti soledat karena dosa arifin. Jadi mak arifin mah teu reuas nepi ka dosa. Lamun sababna nu kasaksi ku arifin tasrifal haqi tasarrufna Allah dikuring. Keur ngaberjalankeun qodona Allah anu geus ditasis ditajis qadim. Ek hayang arek teu hayang atau bahasa legegna mah bade ikhtiariyah bade intiroriyah kabeh ge Allah dijieun. Mata lain ningali kana dohiril maujudat dohirna maujudat matokat dohirna maujudat mah maksiat. Ari arifin mah teu nempo kana dohirna taat jeung maksiat tapi nempona kana batinna taat jeung batinna maksiat. Beh ditueun taat jeung maksiat teh aya nu ngabisakeun taat, aya anu nganasibkeun pisoledat kana maksiat.
Kunaon Allah teh lamun maksiat goreng kurang make dikeresakeun bisi nanya jelema. Da Allah makawasa misi nyieun jelema taat teh sadarea ulah aya nu doraka sapotong-potong acan. Bisi aya nu teu kagunggah hayang nanyakeun kitu ngan era. Kunaon atuh Allah make nyieun Abu Jahal, make nyieun Abu Sufyan, make jeung nyieun lawan Musa yakni Firaun. Pan Firaun PS Musa, Numrud PS Ibrahim ya. Ayalah ya, Nabi Lut PS kaum Sodom kan. Aya PS versus padahal mah jiga Nuh we kabeh, padahal mah jiga Ibrahim we kabeh. Da Allah teh kawasa kasifatan kudrat jeung irodah. Lamun Allah kawasa nyieun jelema iman kabeh, Allah kawasa nyen jelema kufur kabeh, Allah kawasa nyen jelema salah iman jeung jelema sakabare kufur. Tong nanyakeun kunaon nyen kufur jeung nyen iman latus alu amma yafalu. Jangan ditanyakan apa yang Allah perbuat, mun areke tanyakeun naon hikmahna. Hikmahna sabab jelema laleumpang cicing di dunia teh dina sabab hari sabab bakal aya akibat mereka sampeun teh dua dilambangan ku surga jeung neraka. Lamun Allah nyeun surga hungkul mah nyaan moal nyieun anu kufur. Mun Allah nyeun surga hungkul mah moal aya nu balalangor di dunia. Matak nu makrifat ka Allah nalika ku Allah disoledatkeun kana pagawean dosa nu kasaksi tasawuf Allah lain pagawean dosa kuring ku Allah dipetakeun dina pagawean dosa. Ngan boga ingatan pagawean dosa teh dicarek mun Allah nyarek alamat teu ridho, berarti jelema nu makrifat hatena ka Allah karasa dirina keur teu diridoan ku Gusti. Atuh nalika migawe taat kitu atuh-atuh teuing. Naon sababna da taat oge ieu teh sami tasarrufna Gusti. Nu bisa nyaimakeun khauf jeung roja teh horeng teh arifin jelema nu marifat hatena ka Allah. Geuning sok aya bahasa badagkeun khauf dina nalika taat, badagkeun roja dina nalika maksiat eta mah makom handapkeun arifin keur muridin atawa keur abidin. Geuning kudu ngabadagkeun khauf dina roj dina taat sabab bisi taat anjeun teu ditarima ku Gusti. Geuning kudu ngabadagkeun roja dina nalika maksiat ameh teu jadi jelema nu putus asa, ameh teu bijil bahasa kagok boroto kapalang belang. Duit kagok teu boga, hirup kagok sangsara, salat tarati baheula mabok kosong di bareto. Padahal mun mabok kosong kene asal tong eureun ngaji we, can hayang eureun mah mabok asal tong hayang eureun ngaji. Aya jelema da abdi mah kang teu bisa eureun cenah mabok teh. Mah arek teras mah mabok ngantong eureun ngaji da kuaka oge cenah dititah mabok aing mah meh ngaji na ge mabok heula. Aya berapa jelema anu ngaliwatan proses kitu, memeh ngaji abdi mah cenah kangalaman mabok heula. Da kuburu teh teu dicarekeun mabok. Ngan saukur dicarek sote tong eureun ngaji. Mun anjeun teu eureun mabok tong eureun ngaji mata anu mabok ngaji engkena teh pa akhirna teh nu mabok ngaji na tuluy mabokna eureun nu cilaka mah nu ngaji mabok. Mabokna tuluy ngajina eureun teh. Mending nu mabok ngaji, mending nu ngaji mabok. Mending teu mabok bari daek ngaji. Eta mah motivasi ka urang mah. Tak hiji aqobatul ilmi, kadua aqobatul taubah, katilu di proses ibadah. Kapan diciptakeun ku Allah kudu ibadah, suksesna ibadah teh lain paya salat kapigawe lohor opat, asar opat, maghrib 3, isya opat, subuh 2. Eta we pan 17 rakaat kabehna.
Candrawatibna atanapi sunanul as-sunanul tabi'atul lil faraid sunatan anu nuturkeun kana kafarduan ge pan mun muakkad jeung wer muakkad dicampurkeun sami 17 rakaat pan lamun leukeun mah urang sapoe-sapoeting teu migawe sunat sejen oge eta we paya fardu jeung nu nuturkeun kana fardu geus 34 rakaat salat atuh lamun rek ngarah muakkadna ngan 10 rakaat berarti 10 jeung 17 lumayan 27 rakaat. Can salat sunat mutlak. Alusna salat sunat mutlak dipigawe tengah penting daripada tengah berat. Ayat tahajud malah alusna mah di sapertiga malam katuntungnakeun lamun pentingna dibagi 3 kawas Imam Syafi'i. Sapeting 12 jam Imam Syafi'i mah 12 jam teh dibagi 3 otomatis 12 dibagi 3 pan 4 meureun dibagi 4 kumaha 12 dibagi 3 4 jam di jam genep nepi ka jam 10 dipake ngaji eta ngaji teh sila teh nyaritakeun ilmu ngadengekeun ilmu ngadares ilmu nuliskeun ilmu nepi ka jam 10 di jam 10 nepi ka jam 2 keur istirahat Imam Syafi'i di jam 2 nepi ka jam 6 pikeun ibadah mata Imam Syafi'i mah tamat nepi ka bijil panon poe di jam 2 ibadah urang mah ibadah setengah genep leuwih 5 geus geus naon setengah udang mah setengah genep salat subuh 5 menit geus kitu mah nyungsep bees deui we terkoordinir waktu nantinya betul. Akobatul ilmi, akobatul taubati katiluna. Ayadi akobatul awaik. Awaik teh rintangan. Jelema geus tobat pasti loba rintangan. Hiji anu ngagoda makhluk. Geus tobat makhluk datang keur ngagoda urang lesot istiqomah dina tobat. Makhluk jebul deui dunia kadang-kadang ngaganggu kana kaistiqomahan urang sanes tobat. Sumawona eta nu ngajegir nu katempo, sumawona nu teu katempo nafsu jeung setan. Jalema geus babalik pikir nafsu jeung setan teu ridoeun, mata tuluy we digoda disebut teh aqobatul awai. Jalema nu rek hidang loba tantanganna. Jalema nu rek bener loba gogodana. Geus aqobatul awai bisa dilewati. Aya deui di sahareupeun urang tanyakan aqobatul awaid. Pirang-pirang nu anyar datang, nasib teh dikersakeun dagang rugi. Ieu mangane teh semplek nincak semplak. Ataekan teh nganti soledad murah geus murah teh taraje nu dipake naik ningang di ka urang. Ripun tuh. Nah awari bu anyar datang teh rupa-rupa gogoda kene. Mantang aya sahareupaneun sabada tidinya ulah terpuruk sok sanajan loba rintangan jeung loba tantangan mana aqobatul bawaif teangan jelema nu ngamotivasi ka urang. Mata daek mingguan daek bulanan ngaji ngaranna. Jadi ngaji teh keur neangan nu ngamotivasi hirup ameh bisa istiqomah dina bener aqobatul bawaif. Al-baqif teh anu ngadorong nu meres banget kana hate geus kenor ibadah pucung hungul hayang deui. Tadina duha gosok da loba rintangan loba kareun kenor ngaji inget duha deui. Tahajud tadina geus narada hudangna ge subuh labas nya. Aya ngaji mah kitu aya pucung hungul daek deui. Nu tadina geus hoream salat berjamaah ai kureman ngaji mah rada rai-rayaan hayang deui teu ka masjid ge di imah aya batur keur berjamaah pamajikan ngan 10 pasehat ge pamajikan bisa babacaan ulah diangkat jadi imam da teu sah salakina we imaman mah tau budak lalakina nya nyating mah bapana beuleut
Juga budak sina ngaji bisa wakil ka sina jadi imam. Sabada aqobatul bawais aya keneh parintangan suhun. Aqobatul qawadih hirup geus sumanget da aya ngamotivasi loba nu moyok. Lah sia aya nyaho sia teh beul teh jeger. Make jeung sok suci sageus teh. Mana saja gitu. Itu biasa-biasa. Pan baheula lagi sok mabok jeung aing. Nah, eta teh qawadih jelema nu rek hidang loba nu ngece. Nu ngece geus teu digubris bisa dilewati aya hiji deui. Aqobatul hamdi wa syukri. Tanyakan bisa muji ka pangeran jeung bisa syukuran ka Gusti Allah anu nalika jelema dikersakeun taat hatena sanggup nyaksi yen ieu taat teh minnah nugraha ti Gusti. Sukses salat dipigawe ngan kadang-kadang dina hati aya pengakuan yen ieu teh salat anu kuring bisa na kuring nu hebat na ka eta nu matak jadi gejeud matak pantes al-amiluna kulluhum halaka illal mukhlisun. Aqobatul hamdi muji ka Allah sabab ngersakeun kuring dibisakeun taat ku Gusti Allah. Syukuran ka Allah, syukuran ka Gusti Allah diaku ku hate al-i'tiraf bi anna kullu ni'amin min Allah. Ibadah ka Gusti teh nikmat, ilmu jeung amal teh nikmat. Akukeun yen ilmu jeung amal nu aya di abdi ieu teh datangna ti Gusti. Mata kurang ngaji sok sanajan setar nanti awal atau syukur lamun tiba baheula keneh urang geus ngaji. Muga-muga sakumaha sasangemna Imam Al-Ghazali ngalangkungan pengajian rutin dilaksanakeun tanyakan nu 7 anu moal matak eueuh pasti bakal nyampurkeun ka setiap jelema anu boga tujuan anu boga himmah aliyah pikeun mencapai ibadah anu sah, ibadah anu makbulah, ibadah anu majruh. Mudah-mudahan biasa dilalui urang sadaya.